rek ka surga mah dituduhkeun sing di dunia asup kana surga mah arif. Sukar diasupkeun kana surga mah horib. Daftarna kana surga mah arif ti dieu. Lamun teu daftar kana surga mah arif mah moal diasupkeun kana surga mah horib. Bejakeun ka urang YouTube gitu-gitu. Bukan naon urang YouTube eta ka Cibantara hayang-hayang teuing nepi ka peribados saumur kakara makekeun aya urang Subang hayang dicalikan dina katu lantang kakara terang abi ka akang dina YouTube nagih we cenah kitu teh ari Subang teh di mana deui pandeukeut Indramayu astagfirullahaladzim tapi kulantaran aya kahayang Gusti mun cager mah abi da bade we nyumponan kahoyong si eta nya ti dieu teh jam 7 datang ka ditu jam 8 peuting jam 7 isuk-isuk ka ditu 8 peuting tuh kahayangna mah 2 peuting ditu ceuk adalah jauh senang ari beas mah di lembur teu kaisikan tapi da teu betah teh ninggalkeun urang lembur ngan ari sami-sami sarua pada daek digiringkeun ka surga mah keun arek-arek dirongok ka ditu ya dong apa itu dipapekeun ahli dohir supaya iman ahli batin mal yakin wah meureun ku batur tara kabahas eta teh kitu we ngaturkeun hum ka sadayana nu teu bosan hadir ka Cibantar usina Cibantar pangaosan teh rek ngagiringkeun jalma-jalma asup ka surga di dunya surga ma'arif isukan kana surga mahorib kitu heulaanan mah mun can kapanggih bapak-bapak ibu-ibu tong wakaf eureun ngaos bisi kabujeng dibantun ajal ngan aya nu ku Allah taala dipayun dicara dicontohon teu da ieu mah sakantenan pribados kawakilanku ahlina Pak Haji Adang nusurkeun tadi kasadayana istibrona atas tadinya tah saperti kitu ngan ceuk pribados Pak Haji Adang mah picontoheun naon sababna rek wangsul teh geus persiapan yeuh keur mauludan yeuh keur rajaban tuh tempat itu tong diganggu tong diwariskeun unggal mauludan tidinya geus ngajaran kitu urang teu lain bagikeun eta lain wariskeun nepi ka kiamah isukan tuh geus disiapkeun bekal ayeuna keur mauludan teh kerajaban teh kerjaan budak jeung icu-icu disiapkeun lamun teu dirarobah mah ari pribados mah di dia disiapkeun teh tempat ieu teh balong ka ditu teh jeung sawah kapungkur teh ngan butuh kana adegan ceuk mama kabeh ge keur tempat adegan ieu macan tuh pribados barang ka dieu dites nyunakeun waqoblah hijrati Nabi Isra pribados teh sabisa-bisa disunahkeun disetorkeun we ari geus kitu pribados ditah naik kana meja geus naik kana meja turun tina meja ngumpulkeun jelema di dieu nyerenkeun masjid jeung madrasah pentu henteu dieuna masjid masangan nyerenkeun masjid jeung madrasah berat pribados teh hoyam sare-sare acan situ kaduga mangul masjid jeung madrasah katempuan ayeuna mah jadi adegan kabeh ka itu bener ieu mah keur adegan kabeh ceuk mama teh baheula alhamdulillah gitu wa di Cihoreng rek mihapekeun urang Cibantar da mamana kapungu di Cibantar ari pek teh buktos nama sanes urang Cibantar wungkul teh nya alhamdulillah tak urang Cikalong urang mana-mana alhamdulillah arapaleun Cibantar sigana urang Bandung ge Cililin ge Jambi ge
Jakarta ge gitu teh. Malah ibu dede Rohimah pibagus can apa rupa nama ngaran geus apal rek ka Cibantar can oh hayangeun ka Cibantar awewe teh komo lalaki mah pengen ka cida tak urang doakeun Pak Haji Adangnya nu nyontohan ka urang mulih ka Jatimurang ka asalna teh mudah-mudahan husnul khotimah ditampi amal ibadahna tetepkeun iman Islamna ahli nafsakan di alam dunia mudah-mudahan digunturan ku rahmat Allah aya kasabaran naikeun ka darajatanana kantanan Pak Haji Adang sing jadi contoh amal anjeunna ku sarerea. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayeuna teh kaping sabaraha Muharram teh? Kaping 11. Rek balik deui kana tanggal 10 moal Muharram. Moal. Ari kamari saraom teu? Saom nuhun. Nuhun teu mah keun nemalan eta. Repeh begitu. Lemah balik deui kan tanggal 10 moal. Kan kena urang tuluy kena hanca si beurang teh sok teraskeun hanca nanaon ayeuna. Bismillahirrahmanirrahim. Cara carita mukminin nu ditekan sinang aku yen Fir'aun teh pangeran. Sareng. Carita mukminin nu ditekan sinang aku yen Fir'aun teh pange. Cara carita mukminin nu ditekan sinang aku yen Fir'aun teh pangeran. Teraskeun deui. Katilu akur carita jeung buktina ngan teu akur jeung tekad anu ngomongna. Katilu akur carita ngan teu akur jeung tekad anu ngomong. Katilu akur carita jeung buktina ngan teu akur jeung tekad anu ngomong. Hiji deui. Cara omongan munafik Allah hiji padahal jeung tekadna mah teu hiji. Cara omongan munafik Allah hiji padahal jeung tekadna mah teu hiji. Cara omongan munafik Allah hiji padahal cek tekadna man teu hijikeun. Cara carita mukminin nu ditekan sinang aku yen Fir'aun teh katilu akur carita jeung buktina ngan teu akur jeung tekad anu ngomong. Cara omongan munafik Allah padahal alhamdulillahirabbil alamin. Subuh Jumaah nu ayeuna
masih keneh bahasan sidik anu aya di Rasul. Anu sidik teh eta teh wajib akli ayana di Rasul teh. Apal ayeuna mah itu pandangan hukum syara terhadap sidik di Rasul aya 4. Nuti kamarinya teu apal nepi ka Jumaah nu ayeuna, Jumaah nu kamari apal pendapat hukum syara sidik di wajib di Rasul teh eta teh aya 4. Masalah sidik teh eta apaan sifat nu wajib di Rasul teh sidik, amanat, tabligh jeung patonah wajib akli opatanana oge. Fal wajibul akyu malam yakbali lil intifa pidati pabtahili. Ai ngaran wajib akal teh mesti aya teu kaharti eueuh. Kaharti aya sidik aya di Rasul teu kaharti mun di Rasul eueuh sidik. Kan pandangan hukum syara terhadap sidik di Rasul aya 4. Hiji syara teh ngawajibkeun Rasul kudu sidik. Diganyar ladang sidikna. Mun teu sidik mah di Rasul ge diancam ku siksaan. Eta ke di Rasul wajib syar'i ayana sidik di Rasul. Wajib akli. Atuh 2 terhadap pendapat hukum akal syara ngawajibkeun sidik di Rasul. Atuh syara teh memperkuat wajib akli sidik di Rasul. Sidik di Rasul wajib akli teh kuat lantaran cek syar'i nage wajib syar'i wajib akli ongko deui nya wajib syar'i jeung wajib akli. Mun urang ditanya datang ka lemur ai sidik di Rasul pendapat akal sabaraha bisa ngajawab ayeuna mah atau ditanya kurang dapur datu kacana ka dieu bisa nembalan aya 4 ngan ibu-ibu aya nu teu ngiring ka Cibantar wayahna ngaguru ka carogena gitu teh. Sanggup carogena jadi guru bojona. Leherena bingung nemal eta teh tuh. Isukan atuh giringkeun ka surga putra urang budak istri urang. Giringkeun ka surga di dieu ge sakieu loba digiringkeun ka surga. Ya teh ngagiringkeun ka surga. Dan nu ka surga teh kudu boga tekad sidik pendapatna hukum syara aya 4 di Rasul teh. Cek tekad wae diasupkeun ka surga teh pendapat sidik di Rasul aya 4 tekad. Hiji syara ngawajibkeun sidik di Rasul. Jadi diganya Rasul teh radang sidikna. Mun teu sidik mah di Rasul teh disiksa. Kadua, syara memperkuat wajib akli sidik di Rasul. Cek akal Rasul wajib sidik da teu kaharti mun Rasul gedebul. Wajib sidik na. Jadi nguatan atuh syarat teh kana wajib akli sidik di Rasul. Jadi urang lamun teu boga tekad di Rasul aya sidik turun tina kadorakaan ti isuk nepi ka burit, ti burit nepi ka isuk. Tilu terhadap umum jalma mukalaf urang. Jalma mukalaf nu sakieu seueurna aya kewajiban percaya kana sidik Rasul. Mun teu percaya kana sidik Rasul lain ge atuh jalma nu iman. Tuh. Jadi kewajiban urang murek diasupkeun ka surga teh kudu percaya kana sidik Rasul. Kaopat urangna kudu nuturkeun kana sidik Rasul. Tu 4 ta eta 4 rupa teh kewajiban kerja mukalaf apal kitu teh. Mun ti kamarina teu apal ayeuna Jumaah ieu apal ampun umur 50 tahun can apal pendapat hukum syara sidik di Rasul. Ayeuna mah ngaji setengah jam dina YouTube apal sidik di Rasul teh. Jadi tuntas
kewajiban keur ka urang sanajana ngaji dina YouTube kan bae matak ahli YouTube ge kudu daek digiringkeun ka surga pantes urang YouTube nu jauh-jauh teh ku si Cibantar ka dieu mising alumni mawa sapi ge gitu keur urang Cibantar mah teh unggal minggu ka dieu kudu ojek we era ojek sakalian ayeuna ngaji Cibantar gratis ojek kuring macan manggih mun kitu aya ojek di dieu Cibantar saitu seueurna sakalian pengajian Cibantar mah ojek kuring mah teu kudu dibayar sok nganturkeun jam nu ngaji ka Cibantar we aing geus teu kaburuan mah leos we ini da mung ari ngaji mah ngan nganturkeun ojek mah daek keuna kara kitu ge untung pohara tuh tukang ojek ge sina suka surga tulisi ge Tasikmalaya pengajian di Baitur Rahman budak santri bawa motor kosong di dia ditewakan tas di mana cuman teh pengajian di mana teh Baitur Rahman eukeun wae cenah tuh ai tas ngaji mah cek polisi teh ngan ai motor kosong-kosong teh mah mun dewek aya di jalan siling tong ngaliwat didoakeun we sing biru asup ka surga polisi we kitu jadi aya 4 pendapat hukum syarat terhadap sidik dirusul hiji sareng ngawajibkeun rusul kudu sidik kaduana syarat memperkuat wajib akli sidik dirusul katiruna sakuring mukallaf kudu percaya kana sidik rusul kaopatna kudu taat kana sidik rusul ngan ari sidik mah kabagi kana 4 bagian tah bisi beurang teuing keun we isukan we da ayeuna mah tanggal 10 na Muharram geus kaliwat ayeuna mah timiti Muharram 10 kudu apal ayeuna teh bahwa ayeuna sidik teh kabagi 4 bagian da ari 4 mah 2 jeung 2 4 ngaran teh tu tanggal ting ayeuna nganyahokeun masalah 4 mah geuning kuring 4 tahun masantren cana apal ayeuna sidik aya 4 teh keun can apal mengan tawaka eureun ngaji we sabab wal jahlu bila ta'alumin kal baqari bila ayat nu bodoh teu deuk ngaji malu kuas sapi eueuh hirupan teu hargaan sanajeng gede awakna ieu eueuh hirupan mah mun teu percaya taroskeun ka ibu-ibu carogena 75 kilo beratna teh ngan hirupna geus eueuh pan bebe jaka mengamil teu sanggup saputing deui rerejengan teh da geus eueuh hirupan tuh nu betahna rerejengan jeung anu aya hirupankeun urang isukan bahasana nama wa misawab perubama ijtama'a pita jali nya tayang perubama ijtama'a pita jali asma'nya wasifat al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim parubama ijtama'a maka terkadang nerima kumpul ieu salik jeung majdub fi tajalil asma dina tajali asma awi sifati atau tajali sifat Ibnu Athaillah
sasauran mapatahan santrina santri Ibnu Athaillah teh saha deui jalma anu aya kahayang ari ulang santrina atawa lain. Ibnu Athaillah mah santrina jalma anu aya kahayang teu diukur ku kolot umur, teu diukur ku lila masantren, teu diukur ku bisa maca kana kitab. Keun mising umurna teu kolot, kitab teu bisa maca, teu masantren acan. Ngan aya kahayang, hayang ka mana? Hayang wusul tepi ka Allah. Ya mau ditaros di dia enak ka ibu jeung bapak-bapak, rek kumaha nemalan ibu jeung bapak para lain wusul ka Allah teu. Meusan nyebutna. Siga sawarehna. Bingung eta teh mun aya tuluy tuh. Sabaraha hayang wusul ka Allah. Lamun aya kahayang nanyakeun ka lanceuk, nanyakeun ka adik, nanyakeun ka tetangga, ka baraya. Teu nemalan mah kaajengan we nanyakeun. Mukni tuh. Ngabejakeun. Sapar awal, sapar sani, sapar sali, sapar robe. Jadi sapar teh lempang ka Allah. Tanula lempang ka Allah nepi teh. Anu teu lempang amal nepi. Nu apal ayeuna jerona leuwih teh nu sok teu leum. Ai engkang-engkang mah sanajan saumur-umur dina cai sok tanyakeun ka engkang-engkang, Kang, ari ieu leuwih teh jero atawa henteu? Ceuk engkang-engkang duka na kuring tara teu leum. Di pasantren saumur-umur. Saumur-umur pasantren atawa 5 tahun masantren ngan teu teu leum, hitung-hitung engkang-engkang. Moal nyaho Allah. Ari majar teh cenah nyaho ka Allah mah tuh jero teuing lain keur urang. Wah eta tiba heula nu ngaraji teu nyaho di Allah. Ayeuna mah sok tah kat luar ilmuna Jamiul Mukni pang dieu-dieuna kitab nu kaluar teh Jamiul Mukni rek nyaritakeun ti dieu ka Allah, leumpang ka Allah rek dibejakeun. Ari pek teh lain keur urang tah. Ceuk Allah nu nyebutkeun lain keur urang mah angot mun menentang geus eureun hirupna. Da ti bareta ge lila teu dicaritakeun teu sieun apal. Ari ayeuna mah cenah dicaritakeun tah. Ai ceuk ajengan nu kolot lain keur urang geus eureun hirup. Mending ke mana barudak ngaraji, barudak anu ngaraji Jamiul Mukni ulah digeugeukeun, barudak leutik ngaraji Jamiul Mukni da beke geus kolot tara henteu. Tong dicawad prieun bareto karolot henteu ayeuna barudak tah nu ngaraji kitu. Pan urang ge ai hoream kolot barudak we. Nu nyaritakeun ayeuna majdub jeung suluk teh tah dicaritakeun dina Jamiul Mukni. Tan waya kahayang nepi ka Allah, sapar awal, sapar sani, sapar salis. Eta teh santrina Ibnu Athaillah dituluykeun ku Abuya Zakaria Ansori tuh. Baheula mah ngaji hikam teh di Madura, nu ngajina ge agan ti dieu teh. Santi kitu-kitu emah saweek ayeuna mah santren ka Madura, tiap pala-palacan Madura. Agan baheula sok ngajina ka Madura teh. Matak akan mah lamun ngaos baheula nyaritakeun bab wusul. Tara ditamaatkeun 10 menit paling eta 5 menit. Keun isukan disekung ditulkeun bibit ka sekung. Teungeus disekung ciranca isukan deui tuh. Onang di ciranca jalma teh brul ka ciranca gitu. Ari ayeuna mah ditamatkeun hiji-hijina matak ngajina teh hayang ngeusan. Lain geus wareg teuing mah berang dahar ge eureun.
Cek Ibnu Athaillah rubama jetamaa terkadang narima kumpul dua tah mana nu majdub jeung nu suluk. Ari majdub teh nu kumaha di nu ku Allah tadi panakeun nepi ka nyaksi ka Allah hungkul makhluk ayeuna eueuh majdub teu inget ka makhluk kana diri ge eueuh akal mukalaf lagi eueuh akal mulangan dina dagang akal na lektor itu majdub eta mah Allah wungkul mimitina nu majdub mah ingatna ka Allah wungkul pana aya nu suluk mah ti akwan leumpang kan moal batak sapara awal teh robu hijabil kasroh an wajhil wahdah ngalungitkeun halang nu lobat tina hayang nyaho kanu hiji ka Allah asairu ilallah bijali ta'asuk yani madahiri wala agyar ngalungitkeun cinta kana rupa cinta kana sorat cinta kana rasa jeung nyarikeun ngalungitkeun agyar sanajan haji mukmin alus sorana teu maneg dina sora haji mukmin da haji mukmin teu bisa nyeun alus sora teu bisa nyeun haji mukmin Allah ngadamal haji mukmin jeung Allah ngahaluskeun kana sora haji mukmin Allah bisa ngahaluskeun sora haji mukmin bisa timbul ya qadir meunang asma ya qadir tina laju haji mukmin teh meunang asma ya qadir hedat anu bisa ngamontokeun kana pare ladang ka sawah meunang asma ya qadir dala biwujudi asarihi ala wujudi asma'ihi nuduhkeun Allah teh ku ayana asara af'al kana yen ayana asma tina ya qadir kana kudrat tina ya murid kana iradat dala biwujudi asma'i ala sifat dalam jadi sifat ala dat geus dituduhkeun ayana sifat mah kudrat jeung iradat di mana ayana kudrat jeung dat Allah teh ta eta nu ngabogaan kudrat jeung iradat usul tepi ka Allah kata kolbuna nepi ka ufuqil mubin lempang sapar ka hiji nepi ka ufuqil mubin lempang sapar ka dua nepi ka hadrat wahidiyat sapar salis nepi ka ayeuna qoba kawasen saparobi nepi ka ao adna bangsul deui ti Allah ka makhluk tah jadi ai urang ti akwan hayang nepi ka Allah kan itu ari batur nu geus ayeuna nyaksi ka Allah yang ningali akwan ku Allah dibalikeun ka dieu jadi nu majdub ti ditu ka dieu ti Allah ka makhluk anu salik ti makhluk ka Allah papanggih kadang-kadang di jalan pita jali asma dina keur tajali asma nu majdub keur tajali asma ya qadir awi sifat atawa tajali sifat nu majdub teh keur ka dieu keur mulang eta mah papanggih dina asma jeung sifat jeung salikin anu keur naek ayeuna hayang nepi ka Allah dina asma jeung dina sifat ya qadir ya murid kudrat jeung iradat biayakuna ku yen aya beli taswir ngaran papanggih teh kieu ye ku yen aya sakulun saban-saban sahiji min humatin itu salik majdub hiji-hijina ti jaman nu suluk jeung majdub eta sahidan anu nyaksi eta nu nyaksi lil asma'i kana pirang-pirang asma kana asma nu nyaksi kana asma mana asma teh ya qadir hedat anu bisa itu asma ya murid hedat anu kersa asma teh ya alim hedat anu uninga tah eta pikana asma masalan misilna lakin nil majdubi tapi na ari anu majdub eda idan takola di mana pisah ngalih yenu majdub min dalika tina eta tajali asma atau tajali sifat intakola maka pisah
Idalah asar kana asar tah ari nu majidug mah lantaran geus dina ya qadir tajali dina kudrotan mana tapak kudrot teh bumi langit jeung geus sieusina. Da asar apal asar gawe Allah bisa nyieun ayeuna makhluk, asar gawe aki bisa nyieun boboko haseupan, tapak bisa gawe na teh tangga garantung boboko jeung haseupan teh eta tapak gawe ari gawena mana eta ngusil manehanana tuh. Jadi mun urang hayang apal kana bisa na aki-aki nyieun bobokonya haseupan ningali tina bobokona jeung haseupanana aya di warungna itu beunang aki jeung atuh aki teh bisa nyieun bobokonya haseupan teh tah boga tekad aki bisa nyieun bobokonya haseupan tapakna ieu tapak gawena teh yuh tan ningali kana tapak gawe na eta bokonya haseupan atuh aki teh eta teh anu bisa ya qadir wasaliku di jamal nusuluk ila sifati kana sifat ari jamal nusuluk kana sifat kudrat jeung iradat lamun ningali ayeuna aki-aki nu keunyeun bobokonya haseupan prakteknya teh kumaha panangan ngopepang duanana didempet ku tuur socana bolotot tak itu praktek bisa katingali bisana katingali keur Gusti Allah tanu suluk mah ningali kana sifat bisa na da eta teh katingali dat nu ngabogaan gawe na teh ta ieu oge urang kasawa ningali pare montok Allah teh keur ngamontokkeun kana pare asmana ya qadir ya murid lamun keur ti dieu aya kana asma ya qadir ya murid lamun dituluykeun ka ditu pan eta jelema nu keur nyeuna teh leungit teu nempo bobokona nempo gawena jelemana nu boga gawe nu katingali teh tah dat Allahna nu boga gawe lamun ti dieu urang asar afal kasawah ningali montok pare itu bisa meningali ka Allah Ta'ala kena mentok pare atuh bisa ngaheja heulaanan hitung enak orang paud gitu teh mata digambarkeun ku Allah teh budak leutik ge sarakola bisaeun leutik-leutik nyanyi urang gak dilatih mah gitu heg kasawah pare montok pare teu bisa nyieun montok teu bisa nyieun pare Allah ngadamel pare jeung Allah ngamontokkeun kana pare timbul asma ya qadir hedat nu bisa ngamontokkeun kana pare ya qadir talajub jeung kudrat ari kudrat sifat ma'ani nu tumetep dat Allah taala tah dat Allah teh nu ngabogaan kudrat bae we nu ngabogaan kudrat teh eta teh Allah teh leungit teh naon-naon teh asar afal eueuh ngan nu aya Allah wungkul gamlang titinggal dinana caang dina hatena Allah wungkul ceuk nu majdub usaha dianti aqulu sain halikun ila wajha sakur perkara ruksak kecuali dat Allah tah anu wahdatul wujud teh eta Allah naon dia Allah wungkul tak lamun menyebutkeun cenah Allah jauh mana jauh ku Allah teh eta malah usik urang ge lamun apa usikna itu nu ngusikeunana moal jauh tina usik jeung anu ngusikeun ngan teu pati mikir we urangna sababaraha kali ka sawah ge ngan pare montok kahijab ngaranna teh ku pare montok kahalangan teu nepi ka Allah ari caritakeun ayeuna ka Allah ka ditu jero teuing lain keur urang malulu kawas engkang saumur-umur dina cai ngan teu teuleum teu apal dasar leuwih tah urang ge hitung-hitung engkang kakara ayeuna cara engkang derajat urang teh ka cara engkang
ma ajalahu abdan biijin min ayadulla ala diri nafsihi teu ngamulyakeun Allah taala ku kamulyaan kahiji abdina kacuali Allah mere nyaho kasalahan dirina jalma nu dibere nyaho kasalahan dirina eta teh dimulyakeun ku Allah kuring teh diri teh kawas engkang tuh cek batur moal pasea lamun diri kuring ngakuas engkang mah rek ngomean we supaya ulah kawas engkang tapi lamun kieu mah sia teh ngaji ti bare teh kuas engkang teh nuduh ka batur keur mah nya dituduh kitu teh nu teu betah teh ayeuna cerong dina damis datang ka Ciranca teh mang cerong na damis teu betah kuduna tah mang ulah dibawa kan sok urang ngaca ke tempo udah ke cerong itu mau di tengah-tengah pasar cerong damis atau remeh na damis tong gitu masa nyaga na damis ya remehan disebut mang remeh na damis tebut tahun kan mang paling mang aya tamu di na damis itu ngusap bilang aya remeh tak gitu jeung teori ulah keuleuan batur angot teu si ieu tukang ngaji apa sih jelema kuas engkang ieu mah keur ngeusian urang kuring teh kawas engkang atuh pantes keneh kuring teh kana tong eureun ngaji bawa bojo mah gitu alabatan kuring bawa anak mah alabatan kuring matak bawa teu bisa patahan mah bojo bawa kana pangajian teu bisa patahan putra bawa kana pangajian mun teu dibawa mah urang we nu ngaji teh nu ka surga teh urang we bojo mah ditinggalkeun mun tangan menyawa ka ditinggal sokang abdi teu dibawa ka surga teu suka teu ridho da bare teh keur ka ditu teh akang geuring ngaji pangnyangukeun di dieu teh pana eleh angot ai 10 Muharram jadi berek kajemaranang ulama geus ngabejakeun man wasian apa qatnya liyamal asal min Muharram wasian lahu rizqahu jami'asana si sajaman ngajembarkeun ngan apakah kulawargana dina 10 Muharram rek dibabarikeun usahana teh itu jadi lamun urang usahana teh semplek nincak semplak kontrol bawa ke urang dapur teh eta tara nyadiakeun gitu nu butuh suluh urang dapur gas urang dapur genot ge jeung kangkung beurang urang dapur tuh keun ti bareto mah sakan Asyura Muharram mah tingkatkeun urangna tanggung jawab meuli tempe ningkat tina genot kana tempe lamun tempe osok sasari ge tingkatkeun sakali Asyura Muharram jeung nog gitu lamun osok jeung nog sasari ngaran ningkat mah jeung nosok ngenog gitu alus itu dijembarkeun rezekina satahun eta teh mun tara malire urang dapur apaan teh hese kene hese duit hese usaha nincak semplak nete semplek ngagali batu ge batur sok meunang ge itu teh mata sakalian Asyura Muharram eureun ngagali batu teh atu-atu nama so payorkeun bawa ka ayeuna bakar ikan kulawarga teh satahun-tahun sakali atuh osok itu ka bakar ikan neng jang urang ka bakar ikan isuk mah Asyura Muharram osok ibu-ibu diajakan ku bapak-bapak ibu tara ampun lihat nemalan ibu-ibu tara aja padahal pribadi ke harta lah nungeunah mah caroge mah tinggal buat naon-naon ibu teh sakutangna di kodok sing sapurumurkeun deh ngan kaarusan ka ibu lain karusan ka mana isukan di masar nya waktuna keur leng kulaleng keur susah
ibu sabab ngabungakeun manah carogena baheula ke di dunya dina Asyura Muharram dibabarikeun pertanyaan anak gitu loba teuing tereh asup ka surga. Kadang-kadang ibu heula batan bapak asup ka surga. Lamun ibu-ibu aya asup ka surga teu heula, bapak-bapak can aya di dagoan moal. Dagoan. Lamun bapak-bapak anu asup ka surga teu heula, ibu-ibu can aya di dagoan moal. Mau diasupkeun ka surga teh nu sarua aya imanan. Imanan mah ditinggalkeun, mesti ngasangayangan oge. Mau diajakan ngaji baneng-baneng embung bareto. Dibere bukuna teu daekeun dibaca. Tuh, tinggalkeun we. Ari geus pisah ayeuna teh batur surga urang ka neraka saumur-umur abade-abade moal papanggih deui. Beda jeung Cibantar Ciranca. Papisah sote pada ieu mah ka Cibantar. Ari itu mah ka Ciranca ada poe Ahad. Engke mah aprok deui ti putih mah itu. Beda yang kita kitu. Terkadang jalma anu keur balik ayeuna ka kaakuan majdubin jeung ayeuna salikin nu keur ka ditu papanggih di jalan dina tajalli asma atau tajalli sifat. Wallahu a'lam bishawab. Robiunya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u ari anu kaopatna. Tina anu 7 ya teh. Nu 72 teh dibagi 7. Ta ieu kaopatna tina nu 7. Dan nu kahiji mah Mu'tazilah, nu kaduana Syiah, nu katina Khawarij, ta nu kaopatna ya. Babari matak saeutik-saeutik teh supaya sakali ngaji teh katalar we lah. Teu poho ti isuk nepi ka burit, ti burit nepi ka isuk. Warabi'u anu kaopatna. Al murji'atu eta golongan murji'ah. Nu 70 teh nu dibagi 7 tanu kaopatna golongan murji'ah. Al qailatu nu ngucap. Golongan murji'ah teh eta nu ngucap. Bi annau sakalakuan talaya durut terjadi bahya. Mal imani sarta ya iman naon maksiatun doraka. Golongan murji'ah mah nu baroga tekad. Mising lain nu baheula ge nu ayeuna boga tekad. Laya duru mal imani maksiatun terjadi bahya salih iman we. Doraka we keun yang doraka lalajo orok es. Festival, turnamen, asal aya iman we lah, terjadi bahaya iya majan, tuh senangnya. Jadi jalma teh kasih sirapang osok, mingguan jeung bulanan osok, salat zakat puasa ngaji osok, ngan ngorkes ge osok, grand canyon festival turnamen osok, sagala osok, no sagala osok. Golongan murji'ah itu. Walayan tau jeung teu manfaat. Mah kufri sarta kufur naon taatun taat. Mun jalma ayeuna kufur ngalakonan taat teu manfaat taatna teh. Tah boga tekad mah teu manfaat taat lamun aya kufur da kudu manfaatna teh aya iman. Nu matak digiring jalma teh supaya aya iman. Ahli dohir ma'al iman. Ahli batin mal yakin. Kadang-kadang ahli dohir mal iman ka kuping caritaan ahli dohir mal iman mah ngan kahartincan. Kasaha nanyakeun ka santri wallahu a'lam. Oh, ceuk santri wallahu a'lam.
nanyakeun ka caroge wallahu a'lam, caroge wallahu a'lam eta nanyakeun ka ajengan ngan era ka ajengan nanyakeun tu era teuing gitu carogena rek nanyakeun ka ajengan era ulah era teh nanyakeun ka ajengan mah atuh usun na lektor teh mantuan-mantuan na lektor gitu naon sababna teori kuring hayang ditanya cek ajengan teh can ye ari maneh geus tandur can geuning mantuan na lektor ka dieu naon aya kahayang-hayang naon hayang dibejakeun tah gitu tuh aya kahayang sok bejakeun tuh ai nu kufur nu kumaha nu taat nu kumaha nu taat mah nu ngalakonan parentahan salat zakat puasa moal haji nu kufur nu kumaha ngeuweuhkeun Allah gitu teh geus aya kuring mah geus aya gemuk mah montok pare teh tah ku gemuk we Allah mah pere geus aya gemuk mah tutung seuneu teh ku seuneu we Allah mah pere geus aya seuneu mah tuh ta eta golongan murji'ah teh nu la tanpa'u ma kufri taatun anu teu aya hartina naon make taat ari yang kufur mah tuh tak kaimanan heulakeun ari aya iman dina ahli dohir nu kumaha ye nempo diri ayeuna aya iman aya asalna eueuh jadi aya itu barang jeunan nu asa eueuh barang jeunan ku nu nyieun teh saha Allah jadi Allah teh aya sanajan teu kapanggih percaya Allah aya dalilna diri kuring asal eueuh jadi aya heuntang ka eta iman ngan yu'minu bil ghaibi iman kana gaib Allah teu kapanggih Allah nate sawah montok pare Allah aya naon dalilna montok pare sawah lain pare nu bisa nyeun montok lain montok bisa nyeun pare tapi Allah ngademel pare jeung Allah mau montokkeun kana pare bisa Allah ngamontokkeun kana pare bisa timbul asma ya qadir tukang nyadap urang dapur nyeunan lahang we ngadahar gula moal isuk eta katanya hodi Allah ahli dohir iman eueuh lamun teu boga tekad bahwa Allah aya di mana boga tekad Allah ieu teh gula amis lain gula nu bisa nyeun amis lain amis bisa nyeun gula Allah ngadamel gula jeung Allah ngamiskeun kana gula bisa Allah ngamiskeun kana gula bisa timbul ya qadir dat nu bisa ngamiskeun kana eta karcis rek digiringkeun ka surga teu boga karcis kitu malah karcisan rek asup ka surga gitu tuh jadi ayeuna kudu daftar baruga karcis heula tuh mun di pamarentah mah rek dibere BLTC kakak heula cenah kakak mah teh dibere batul ke bagian beas ge teu bagian merataan ge duit ge da aya urang Cibantar aya nu teu kabagean teh itu duka dihaja duka aya kakak memang eueuh gitu aya nu teu asup ka surga tukang ngaji ge gitu teh teu asup ka surga naon sabab teu boga karcisna asup ka surga kudu baruga ka ieu teh nyieun karcis asup ka surga ka Cibantar ngaji nu matak dina YouTube rame we teh hayang baruga karcis rek asup ka surga malah geus aya nu mere keur alumni sapi kuring mere 2 juta tuh mata isukan lamun teu kapoci sapina teangan kanu nyang tiang sapinya ku nu boga YouTube di nu jauh nu aya nu mayar nah gitu ulah aya nu jauh aya na hayang tuh ari anu deukeut teu boga kahayang makanya urang teh tamu urang teh pribumi rek ngaku tamunan boga YouTube di mana-mana matak sakur anu sakurajona YouTube buleulah ka Cibantar gitu mangsa uk nyoguhan dawegan suguna mah itu wahum ari itu murji'ah eta khomsu pirokin 5 pirang-pirang golongan tah golongan murji'ah teh 5 golongan tadi mu'tazilah 20 syiah 22 jadi 42 khawarij 20 jadi 60
2 ditambah ku golongan Murji'ah 5 jadi 67 tah kakara 67 wal homisu anu kalimana yang tereng geus teh yang gula giru geus 70 an najariyah eta golongan kafir najariyah al muwafiqatu nu nyaruaan di ahli sunnah ka ahli sunnah tah golongan kafir najariyah mah sarua jeung tekad-tekadna ahli sunnah anu ngaku ahli sunnah kadang-kadang cicingna golongan najariyah angel teh boga kacis ka surga henteu teh da kudu kacis ka surga mah ahli sunnah wal jamaah sarua cenah ieu teh najariyah teh jeung ahli sunnah wal jamaah di mana fi khalqil af'ali dina ngadamelna nya kadinya pirang-pirang pada melan tah dia ngadamelna pada melan kabeh ge ku Allah ceuk ahli sunnah wal jamaah teh ceuk najariyah ge nya ku Allah kabeh ge montok pare ku Allah untung tukang dagang ku Allah tukang tani untung ku Allah kabeh ceuk golongan kafir najariyah ku Allah ceuk ahli sunnah ge ku Allah wal mutajilah jeung sarua jeung golongan mutajilah boga tekad Allah mau katingali sanajan di surga ge tuh ai ahli sunnah wal jamaah mah lain mau katingali ye komo di surga di dunia ge Allah bisa katingali lain katingali ku mata kepala nu ieu tapi qalbuna jadi ruhna jadi sir kitu tuh Kangjeng Rasul mas soca nu ieu ge ningali ka Allah teh naon sababna teu seperti soca nu urang ari soca urang mah ku Allah disiapkeun ningalinya keur ningali dunya di dieu panca indra ngaranna nyilidik we di dunya cepilna nyilik kana sora tasotana ningali kana rupa letana ngasan kana rasa nu kapangih ku ayeuna panca indra eta teh dunya ngaranna ari Allah mah lain di dunya tuh teu kapangih ku ceuk ahli sunnah wal jamaah mah ari ayeuna mutajilah mah kalepasan di surga ge moal ningali Allah cenah boro-boro di surga batur mah di dunya keneh kayak di surga geus nyaksi kalau sabab kolmuna diganti jadi ruh jadi sir tuh kolbu man pi ka makom muraqabah deget ka Allah teh ruhna pi ka makom musyahadah sir pi ka mukalamah ngobrol jeung Allah kuapi sifati jeung dina sifat waudusil kalami jeung anyar kalam jeung anyar kalam Allah teh tah kalam Allah teh boga tekad jeung ayeuna golongan najariyah kalam Allah teh eta teh anyar ari urang apa kalam Allah mah qadim ngan ulah boga tekad bahwa ieu kalam Allah teh eta Al-Qur'an paneta aya harapan aya sawaraan ai qadim mah uhar basar ye kalam teh dibagi dua kalam dal jeung kalam madlul kalam dal nuduhkeun kana harti kalam madul dituduhkeun ku kalam dal ari kalam madul mah kalam nu tumeuteub dat Allah taala eta aja hartian kalam dal mah eta teh Al-Qur'an itu kalam dal anu eta nuduhkeun kana harti kalam madlul kitu tah kudu panjang di dieu mah jadi di surga mah lain jasad nu ieu dikasurgakeun sanes ruh dikasurgakeun mah jadi jasad nu ieu mah geus semet dikubur baku bilatung itu ari nu asurga mah ruh nu ari dikasurgakeun tidak nyaho di Allah mata nu dibere nyaho di Allah baru budak di jero beuteung keneh geus didik ku Allah tarsina nyaho di Allah hayang teh ka pengajian indungna ge ka bawa ka pengajian ku budak di jero beuteung tuh da rek dibere nyaho di Allah mah tak syukur boga budak ayeuna hayang nyaho di Allah sugan-sugan indungna jeung bapana kabawa ka surga da aya indungna jeung bapana anu daguan ku budakna di lawang surga hayang ngadaguan indung jeung bapa cenah ke heula indung siling bapa siling mah diterebkeun keneh nya neraka ke malaikat jangan bapana budak ieu jeung indungna di mana ayeuna teh jangan teh masih diceungceumkeun neraka. Wah ratusan tahun keneh cenah tuh maneh mah asup ka surga moal teu jeung indung teu jeung bapa mah da baheula abdi ka pasantren teh di pasantren ku indung jeung ku bapa ek ngadagoan we
cek malaikat langgeus bebaskeun we lah bapana atuh jeung indungna dihampura we dosa sakitu mah asupkeun ka surga didagoan ku budakna palai boga budak ngadagoan urang ka surga oh pirakum kemu sok atuh mun cicing di imah papatahan timiti awalu wajibin alal insani itu jadi ayeuna nu eueuh harapan teh kalam kodim kalam nu tumetep dal Allah taala ai kalam dal man Al-Qur'an eta mah aya harapan dalikal kitabul raiba fi hudal lil muttaqin wa hum aritun najariyah salah supirokin eta tilu pirang-pirang golongan golongan kafir najariyah tilu golongan tadi kakara 67 jeung tilu jadi 70 tuh kari dua golongan deui ngan golongan ayeuna kafir najariyah teh nyimpangna teh kieu teh bener sakabehna karana kumaha ceuk Allah kabeh oge matak tong ayeuna boga teh kali urang boga pagawean walau ngan lamun hayang heula mah beunang urang lamun teu hayang heula mah ti Allah kitu dagang loba modalna hayang heula urang teh untungna beunang kuring tabrakan da lain hayang tabrakan ti Allah jadi rugi mah diserenkeun ka Allah untung mah di aku beunang kuring tah golongan kafir najariyah mah kitu bedana teh itu tah boga tekad kitu eta golongan kafir najariyah urang esok aya lingki cekapeung waktu nyawa eta ngome sawah teh sakumaha ceuk aturan anger we geuning hapa parena tuh kakara dikaalokeun teu takdir milik urang ti Allah sakieu sengaja diatur kumaha-kumaha ge milik sakieu dikaalohkeun dah apa ori untung mah tah beunang kuring ya tuh nu matak nyawah teh kudu sapolna ngarah untung beunang kuring ada untung mah di urang sarua najariyah teh golongan kafir najariyah ngancuk setan tong dibejaan eta golongan kafir najariyah bisi parinah ti najariyah ge lain batur kuring ceuk setan teh kitu tuh mata sok ngabebenyokeun we setan wakana kauntung moga-moga urang can kaharti mah tong waka eureun haji Jumat engke hadir deui moal insyaallah sakitu ayeuna mah heulaanan wallahu a'lam bishawab.